ngajak lunta neangan dunia barana ku jalan munjung ke gunung. Geranteng nyawang sakuriling gunung gibeg. Alam madadak oyag asa aya lini anu rongkah. Terus aya anu ngahaha harikna nanding gludug ti beurang. Breh, hareupeun aya nu ngajrung gunung ngaharlung jangkung hideung nulak cangkeng. Untur ngeteng huluna beleneng herang bibir beureum jebleh kawas anu nyeupah. Terus tutunjuk bari nyarita anu sorana matak soa. Di kejauhan mah gunung teh estuku endah katinggalna. Tingrung kunuk tatangkalanana anu dibelit ku ari-arian mawa geuman. Angin ngahiliwir tiis matak tingtrim kana ati sanubari. Palataranana iuh linduh matak betah. Tapi sanu nyangka yen di eta gunung ngagolak kawah can radi muka. Sahanu nyangka di tempat nu ayem tentrem ngagulidag seuneu naraka. Buta kalamangsa nyakakak bari nulak cangkeng ngendeurkeun leuweung jero gunung. Awakna ngaharlung jangkung hideung, huntuna rangeteng segede-gede baliung, mata bolotot, kawas buleudan keong, irung ngadungkuk segede terong. Ieu meureun anu disebut jin tomang teh anu dipunjung dipuja ku jalma-jalma doraka, jalma anu hayang berat beunghar loba harta banda ku jalan anu sakedet netra. Munjung minta tulung kanu ngageugeuh gunung, muntang ngajukeun kahayang ka jin tomang. Teu ieu boga kabeung berat ku sanak kulawarga. Kop ka anak, kop teh teuing indung bapa, asal diri buru-buru pinanggih sugih. Asal tujuan jadi jalma anu berat beunghar bisa tereh kajadian. Dedeuh teuing jalma anu kasarung hirup mangprung ngudag-ngudag kalangkang ngajorelat di awang-awang. Padahal dunia teh cenah mah kur kalangkang. Butuh soteh ku kalangkang lamun urang keur aya di tempat caang. Kemah di mana urang geus ngampih ke alam anu poek mengkleng. Sagala kalangkang bakal sirna tina paninggal diri urang. Tapi dasar jalma murugul ari ngomong ngan wadul jeung rahul, utang we dikaler, dikidul matak lieur matak gundul. Antukna hirup ripuh ku kabingung nu teu pinanggih jeung tungtung. Parang pinanggih jeung jalma gejul ngajak lunta neangan dunia barana ku jalan munjung ka gunung. Geranteng nyawang sakuriling gunung gibeg. Alam madadak oyag asa aya lini anu rongkah. Terus aya anu ngahaha harikna nanding gludug ti beurang. Breh, hareupeun aya nu ngajrung gunung ngaharlung jangkung hideung nulak cangkeng. Untur ngeteng huluna beleneng herang bibir beureum jebleh kawas anu nyeupah. Terus tutunjuk bari nyarita anu sorana matak soa. Hei manusia, saha anjeun? Buat kumawani datang ke tempat kula. Naon pemaksudan anjeun? Kula manusia biasa, tapi cenah bangsa jin mah weruh sadurung winara piraku teu apal ka kaula.
Anjeun manusia tukang uculak aclokan di tukang ilit. Nya, rumasa. Tapi kaula mah teu sumujud sumembah ka bangsa anjeun. Kaula mah sumujud sumembah iwa kami nyiptakeun bangsa kula jeung bangsa anjeun. Nyaeta Gusti Allah Rabbul Alamin. Ngagerung tah Raja Jin teh diberi jawaban kitu mah. Tapi terus nanya deui. Biasa bari hohoak ngan ayeuna mah teu mureleng kawas tadi eleh pamor jika nama. Naon pamaksudan anjeun? Kula seja nyusul hiji wanoja parawan keneh anu ngajar dibawa ka dieu dipake seba. Eta dulur kula. Mun teu dileupaskeun berarti anjeun ngajak perang jeung kula. Saha ngaranna? Teu kudu disebut ngaranna. Da kula apal kana rupa anu jadi dulur. Ke. Urang mana? Urang Tasik. Indungna datang ke anjeun hayang beunghar. Tapi teu apaleun yan anak narek dicokot dipake tunggal. Ayeuna ceuk mata manusia mah anakna gering payah. Tapi kula apal eta wanoja dibawa ka dieu. Nu eta meureun tah anu dina gotongan keneh. Sok tempo atuh. Barang bre ditingali bener. Eta wanoja anu keur dipapai-papai sabab ti dituna mah manehna teh gering geus teu eling-eling. Nya, bener anu ieu. Sok atuh pulangkeun deui ka tempat asalna. Hei, gulang-gulang, anterkeun deui awewe ka tempat asalna. Ayeuna pisan. Katingali eta anu ngagotong budak awewe teh balik deui ka kulonkeun ka arah tempat asal muasalna eta wanoja. Hai manusia, pamenta anjeun geus ditudungan. Tapi pamenta kaula pepeujeuh. Anjeun belah pipilueun kana urusan kula. Kula beda alam, beda kahirupan jeung anjeun. Kula teu boga hak pikeun ngalarang anjeun. Tapi mun aya jalma anu minta tulung akibat ulah bangsa anjeun anu nyokot tumbal, kula bakal datang deui ka dieu. Ngagerung deui tah si Raja Jin teh dijawab gitu mah. Tapi teu dipake pikir, isukan mah kumaha behna. Aya tugas deui mah pasti dijorang deui tah Raja Jin teh. Geus beres tugas gejlig init ninggalkeun kerajaan Jin anu aya di puncak gunung. Teu pamit, teu nyarita deui ngaleos be bari mawa hate anu bungangang asa menang perang. Poe isukna aya deui tamu cenah urang Tasik kajurungan ku kulawarga budak awewe teh. Alhamdulillah Pak, tos damang deui ayeuna mah. Ibuna ngahaturkeun nuhun, tapi teu acan tiasa nepangan ka dieu. Masih ginggiapeun panginten. Keun bae, da teu hayang dipulang jasa. Nulungan jalma anu katideresa estu ikhlas ridho lillahi ta'ala. Ceuk kuring, hirup di lembur teu ieu loba kahayang anu aneh-aneh. Keur mah desa Patakaharja mah kawas anu dipicieun ku pamarentah. Di tengah jalan batu tingguruntul, logak lalegok, matak tigurawil. Patakaharja, Rancah, Ciamis. Pemirsa, mung sakitu anu tiasa kapihatur, canak anu saena, picieun anu awona, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi